Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco. Dina dangat ayeuna alhamdulillah wengi kamari parantos rengse dongeng anu judulna Neangan Anak. Dina wengi ayeuna urang pidangkeun dongeng anu enggal judulna nyaeta Neangan Bapa. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Min Resmana. Urang doakeun heula atuh ku urang paintenya mudah-mudahan anjeunna nu tos aya di alam kuburna dipupuruk rahmatna Gusti Nu Maha Suci, dicaang padangkeun ditampi iman Islamna, teu hilap karundayan atanapi ka keturunanna, mudah-mudahan dipaparin kasehatan, digampilkeun dina milari rezeki, tur dibarokahkeun rezekina ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ia diwedalkeunana nyaeta ku Sunda Jaya Bandung tahun 1860 genap. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Bari teu karasa Nyi Sumirah merebei mili Cipanona ngalembereh kana pipina maseuhan sesa-sesa kageulisanana baheula. Ari panon nu baheula mah jadi tujuning tetep lalaki, ayeuna cipruk ku Cipanon. Najan henteu rosa tetela Nyi Sumirah inghak-inghakan tungtung kabayana geus cipruk balas dipake nyusutan Cipanon nu murubut meh taya eureuna. Ibu teh geus kolot anak king. Nyi Sumirah selang-selang tina inghak-inghakanana. Ari kahayang mah dina mangsa sakieu nya kakolotan teh ibu hayang nyirnakeun pikir, hayang ngarasa tentrem, ulah dirobeda teuing ku pikiran-pikiran anu pikapusingeun. Tapi teu ku hanteu pertanyaan hidup teh teu weleh ngaganggu kana hate ibu. Teu weleh ngaganggayong nungtun kabingung nu biheung nepi ka tungtung. Tur eta teh ceuk rasa ibu mah asa teu aya gunana. Ngirang kasauran ibuna kitu jaka winaya teh jadi bingung ngarasahan deueul tuluy mah. Nah atuh manehna teh bet henteu kuat nahan kahayang keukeuh hayang nyacapkeun kapanasaran, padahal anu ceuk pangrasana kacida pentingna teh sing horeng ceuk ibuna mah taya gunana. Jaka winaya ngarasa poharahan deueulna dumeh geus ngalantarankeun indungna ngarasa sedih, atra dina renghap inghakna bangun ka nyenyerian pisan. Nyanggakeun sadaya-daya bae ibu, putra teh rumaos lepat. Abdi teh teu kiat nahan kahayang. Tadina mah ku emutan asa teu aya lepatna abdi naroskeun hal eta teh. Margi eta teh kalintang pentingna pikeun abdi. Nanging buktosna pertanyaan abdi ngajahatkeun manah ibu. Taya sanes sihapunten anu kateda. Namung abdi janji abdi moal turas taros nu teu uni sapertos kitu. Mung kahoyong teh ibu sing bear janglar deui sapertos memeh abdi tumaros teh. Deudeuh teuing anak king. Pacuan ulah boga pikiran kitu, Nyi Sumirah bari masih keneh inghak-inghakan. Memang sawajibna hidap nanyakeun saha nya bapa. Sabab kapan sadarea oge pada miboga bapa. Ieu mah ibuna we nu teu kuat narima kanyataan. Nepi ka ibu teh teu wasa ngajawab pertanyaan hidup. Anu sakitu basajana. Upami kitu mah naha atuh nganggo dirahasiakeun ku ibu teh. Kapan saur ibu ge sawajibna abdi naroskeun saha nya bapa. Abdi teh parantos sakieu nya kagedean, nanging weleh teu acan terang nah saha ari bapa abdi teh. Ari kitu naon gunana hidup natanyakeun nu jadi bapa teh. Nah kasih ibu ka hidup kurang keneh karasana. Nah hidup henteu ngarasa yen ibu teh sanggup ngorbankeun sagala rupa oge pikeun kasugumaan hidup. Leres eta mah henteu kedah dicarioskeun deui ibu. Karaos tur katampi pisan ku abdi. Nya banyu asih ibu nu nyiraman hirup sareng kahirupan abdi ti kapungkur dugi ka ayeuna pisan. Nanging abdi teh keukeuh teu acan ngarasa sugema ari teu acan terang nu jadi bapa mah.
Abdi teh sok ngarasa sirik. Nah ari nu sejen baroga bapa, ari abdi henteu. Rarasaan kitu teh kacida nyiksana kana hate abdi ibu. Nyi Sumirah ngahulang sakedapan mah dajeng nyana. Sakurno diomongkeun ku Jaka Winaya teh taya salahna. Sanajan kitu teu weleh Nyi Sumirah teh bingung teterang kudu kumaha nyapilakueun, naha mending dibejakeun bae kitu. Saha sabenerna Bapa Jajaka nu keur mando hareupeunana teh? Sanajan bari ngaruncelang Cipanon, Nyi Sumirah teu bosen-bosen teu putrana nu sembada rubah kedada jeung nyana. Gede boros Jaka Winaya teh ari pagagedeanana bet jadi nonoman gagah sejen ti nulian, beda ti Jajaka sejen nu aya di Tenjolaya. Sanajan kitu Jaka Winaya teh tara mencilkeun maneh sanajan beda sorotna oge henteu tumarumpang campur gaul jeung batur-baturna teh. Babarengan ngangon munding, babarengan ngalasuluh kaleuweung, babarengan icikibung di leuwih walungan Cipahiang. Tara teh teuing Jaka Winaya mah nguluwut teh upama keur ulin jeung batur-baturna manehna salawasna gumbira wae. Iwal lamun baturna teh nanyakeun bapana manehna teh teu bisa ngajawab, da memang tacan nyahoon. Minangka jawabanna teh paromana jadi sarurem kawas nu nandangan bang baluh batin anu kacida beratna. Jaka, Nyi Sumirah bangun teu purun. Ieu mah kakara ngalamunnya. Lamun upamana bae ku ibu teh dibejakeun, yen bapa hidup teh jelema luhur pangkat, malah jadi nu ngawasa nagara. Cing kumaha pikiran hidup. Sakedapan mah Jaka Winaya henteu ngajawab asa teu kaharti eta pertanyaan indungna teh sanggeus lila mikir pokna. Upami teh mah leres yen bapa teh jalmi nu luhur pangkatna. Eta mah sanes soal pokok ibu. Nu jadi pokok mah abdi hayang pendak sareng bapa. Kumaha panampianana engke. Eta ge henteu jadi soal pikeun abdi mah. Da abdi teh moal ngadadak jadi menak pedah bapa abdi jelema nu nyepeng kalungguhan anu luhur. Da anu nangtukeun kaayaan diri abdi mah nya amal kalakuan abdi sorangan. Hade eta pikiran teh Jaka. Nyi Sumirah bangun gumbira pisan. Ayeuna kumaha sikap hidup upama kabuktian yen bapa hidup teh jelema jahat anu teu dipihayang ayana ku sarerea. Upami kitu mah nya kewajiban abdi pikeun ngomeanana. Abdi bakal ikhtiar nuyun bapa kana jalan anu leres. Saupami teh mah bapa teh parantos sasab. Nyi Sumirah teh teu kuateun ngampuh Cipanon lain lantaran sedih, tapi bakat ku gumbira. Boga anak kitu pikiranana. Sanajan kakara mangrupa kahayang anu tacan dilaksanakeun, teu weudeuk nimbulkeun kagumbiraan. Kacida ibu bungahna ngadenge caritaan hidup teh. Jaka, mana komo lamun geus jeung prakna mah. Jadi saha bapa teh ibu Jaka Winaya hormat pisan mani anteng netep ka ibuna, bangun nu sieunun aya kasauran ibuna nu teu kakuping. Tapi Nyi Sumirah teh tacan pok keneh bae, masih keneh sabil dina hatena bejakeun atawa entong. Asa-asa keneh Nyi Sumirah teh lamun Jaka Winaya geus nyahoan saha bapana, nah moal jadi mata kitu. Ibu mah bet sapertos anu asa-asa. Saya nama emut we ku ibu. Saupami ibu ku anjeun jadi hiji Jajaka anu teu terang rupa bapa. Eta Jajaka teh ditaros ku batur-baturna. Saha bapa maneh? Mana bapa maneh? Rupina bae ibu ge sapamadegan sareng abdi. Yen kajantenan kitu teh mangrupi siksaan batin anu sanes lumayan. Anak king ku ibu rek dibejakeun, rek ditemreskeun sagala-galana. Kawasna bae memang geus nepi kana waktuna. Hidup kudu nyaho kana ieu rahasia. Rahasia nu disidem ku ibu dina angen-angen pikeun waktu anu geus kacidalilana. Sarua jeung umur hidup sorangan. Reungekeun anak king.
hidup teh Jaka Winaya nyata nama anak menak agung anu wewengkon kakawasaan anak pohara legana malah lembur urang ge asup kana kakawasaan anak unggal jelema hormat jeung ajrih ka anjeunna hidup ge kudu kitu upama jaga diparangkeun patepung teh anjeunna teh pohara mika asihna ka ibu kacida mika asihna ka hidup ngan bae kulantaran hal-hal anu teu dipikahayang kapaksa anjeunna teh papisah jeung ibu pajauh jeung hidup tapi sanajan kitu kanyaahna ka hidup mah teu suda-suda hidup ge kudu malik nyaah ka anjeunna saha atuh Bu ku ibu rek dicaritakeun bapa hidup teh jenenganana Galingga Sura nepi ka ayeuna masih keneh jadi dalam disukawana tah nyaeta pisan bapa hidup teh Nyi Sumirah ngarenghat ngatur ambekan da tadi mah sabot ngaguar rasiahna teh bet jadi renghap ranjog duka kunaon ari Jaka Winaya anteng keneh netep ka ibuna bisi aya keneh cariosna ngan sakitu Jaka rasiah ibu teh geus tetela ayeuna mah saha sabenerna bapa hidup teh bapak teh dalamnya ibu bener pisahan anaking kangjeng dalam sukawana nuju dengan anak Galingga Sura nanging nah atuh ari ibu bet henteu di kadalaman sareng bapak nah bet aya di dieu kampung alit sisi gunung Nyi Sumirah ngaruk bari meh-mehan teu kuat nahan kasedih puguhnya eta pisan anu hese nerangkeunana teh naha manehna teu cicing di kadalaman sakumaha mistina hiji garwa dalam naha Bu naha bapak teh tambelar ka ibu ih henteu anaking teu pisan-pisan bapak hidup mah henteu tambelar ka ibu anjeunna teh hiji lalaki pinuji nah atuh ibu henteu dicanda ka kadalaman Nyi Sumirah ngahulang deui can terang kudu kumaha nyaritakeunana ka Jaka Winaya nah Bu Jaka Winaya nanya deui lantaran ibu mah somah anaking eta nu jadi sabab teh teu kahartos ibu jalma-jalma sabudureun urang teh Jaka ngabeda-bedakeun jelema jadi dua golongan nyaeta menak jeung cacah eta nu dua golongan teh henteu bisa ngahiji sabab nu hiji harkatna luhureun anu sejenna ari menak cenah ge jalma hormateun nya somah kawas ibu anu kudu ngahormatna da kapan somah teh bogana menak kitu ceuk hayang menak teh nya kulantaran eta dua golongan teh papisah lir ibarat badega jeung dununganana dina kabeneran aya nu ngahiji akhirna teh sok pikanyerieun bae pikasediheun nya ibu contona ibu teh somah nu kungsi ngahiji jeung menak nya eta bapa hidup teh menak asli pisan tina dampal sampean nepi ka embun-embunan menak tulen kumaha kajadianana pan hidup ge nyaho sorangan Jaka Winaya ngahulang tina teu nyangka si horeng kitu lalakon ibuna teh manehna ngarasa henteu genah henteu papanggih jeung nu jadi bapa geuning ibuna mah leuwih ti kitu sedihna teh ibu nyarioskeun yen papirak sareng bapa teh kumargi benten golongan naha atuh kapungkur nganggo ngahiji naha ibu teh betiasa kagungan caroge ka dalam sanes teu tiasa ngahiji eta nu dua golongan teh tangtu hidup tacan ngarti anaking anu ngahijikeun ibu jeung bapa hidup mah tresna asih ari tresna asih teh henteu mandang golongan jadina teh di mana jeung iraha bae nyaeta rasiahna tresna asih kacida halimpuna eta kecap teh hanjakal aing pribadi can ngalaman kumaha rasana tresna asih nu jadi bapa dina jero hatena Jaka Winaya ari Nyi Sumirah netep putrana antep-antepan kawas nu taya kabosen nonoman sembada cakep perceka eta irung tetela irung aing
ari panona eta mah soca Kangjeng Dalem harewas Nyi Sumirah dina hatena. Upami kitu mah Ibu, abdi teh bade miyos ka Sukawana sejana pangan Kanjeng Rama. Nyi Sumirah kaget lain dikieuna mirang caritaan Jaka Winaya kitu teh memang geus kapikir yen akhir-akhirna mah nya Jaka Winaya teh bakal boga niat kitu. Tapi teu nyangka ari boga niat harita keneh mah nu mata kacida Nyi Sumirah reuwaseunana. Abdi teh nadawi deui Ibu bade miyos ka Sukawana. Kalintang abdi kumenjotna hayang terang kumaha kaayaan di kadaleman teh kacipta pirameunana. Sabenerna mah Ibu teh henteu bisa nyaluyuan pamaksudan hidup. Lantaran henteu mustahil hidup teh bakal pinanggih jeung kakuciwa. Ari sakadar hayang nyaba ka nagara mah Ibu ge moal ngahalang-halang. Tapi ari rek nepungan Kanjeng Dalem mah cek rasa Ibu asa can waktuna. Nah Ibu, geus puluhan tahun Kanjeng Dalem teh henteu angkat ka dieu. Malah teu mustahil yen anjeunna teh parantos hilapeun ka Ibu. Lamun ayeuna hidup ngadeheus ka kadaleman, bisa bae hidup teh ditolak ku urang kadaleman. Tah eta nu jadi kahariwang Ibu teh. Upami teh mah dugi ka kituna, abdi bakal keukeuh ngabela hak abdi. Kapan hakna anak mah milari bapa. Tangtu kana kituna lamun Ibu menak mah hidup teh moal teh teuing make kudu kakelayengan neangan bapa. Urang cobean bae Ibu, urang singkirkeun sakuraha halang teh. Abdi teh nedapi doana Ibu, sangkan abdi salamet serta hasil nu dimaksud. Geus barang tangtu pidoa Ibu salawasna ngajaring hidup di mana bae nya hidup aya. Omat sing bisa mawa diri di pangumbaraan teh, sangkan hidup diraksa kudu ngayuga, jauhan sifat memusuhan. Sabab ari musuh mah hiji ge geus rea teuing. Jaka Winaya sumuyud payuneun ibuna nadawi di sareng andung pidoa. Nyi Sumirah teu kuat ngampuh Cipanon lantaran emut yen bakal paturai jeung putra kinasih nu ngan hiji-hijina. Jaka Winaya bakal lunta ninggalkeun Tenjolaya duka iraha pimulangeunana sarta duka naon nu bakal tumiba kana dirina. Antep pisan pangusap dampal panangan Nyi Sumirah kana mastaka Jaka Winaya ngagambarkeun katresna anu taya hinggana. Sok sanajan duanana henteu lemek cacarita, tapi naon deui anu kudu dikedalkeun namun hate geus ngucapkeun sagala-gala. Jaka Winaya meh-mehan teu kuat ngempuh Cipanon tina awahing kungangres bakal paturai jeung Ibu nu mika asih. Jaka anaking kasedih Ibu dina poe ieu. Estu taya keur mapandekeunana. Hidup teh ti leuletik tacan pisan papisah jeung Ibu. Sanajan kitu, Ibu teh henteu aral teu subaha. Sabab sugan jeung sugan kasedih Ibu teh bakal jadi marga lantaran kana kabagjaan hidup. Brahal geramiang anaking. Muga-muga bae lalampahan hidup teh jadi marganing kamajuan pikeun hidup. Sanggeus kitu duanana taya nu lemek sakemek-kemek acan kawas nu beakeun picaritaeun. Sanggeus pada-pada bisa meper rasa kanduhan nu kacida matak sedihna. Jaka Winaya beberesnya diakeun sakurnu rek dibawa sajeroning perjalanan sanggeus tarapti. Beral manehna nepungan batur-baturna jeung sobat-sobatna bebeja yen arek ninggalkeun lembur bari cantang tu iraha pibalikeunana. Batur-baturna ngangres taya papadana rek ditinggalkeun ku Jaka Winaya teh. Ngarasa leungiteun batur anu satia tur luhur bode. Isukna Jaka Winaya teh mimiti nempuh lalampahanana ngajugjug ka Sukawana ku Nyi Sumirah dibeklan keris leutik disimpen ku Jaka Winaya dina buntelan papakeanana. Upama Kangjeng Dalem henteu kersa ngangkan anak ka hidup, pek tembongkeun eta keris teh, mudah-mudahan sing aya gunana.
Sanggeus nedapi doa sakali deui ka ibuna beralbay jak kawinaya teh miang Nyi Sumirah teu bosen-bosen nyerangkeun nu indi ti kajauhan nepi kalesna pisan leungit di hiji pengkolan. Nyi Sumirah ngarenghap kawas nu eungap. Urang kocapkeun ayeuna pamiarsa harita teh Kanjeng Dalem nuju nyesepuhan musyawarah ngabadantenkeun soal-soal nu aya patalina jeung karaharjaan nagara. Dipayuneun Kanjeng Dalem hempak para santana kadalaman anu geus tetela kasatiaanana kanu jadi dunungan. Lamun teh mah maranehna migawe hiji pagawean eta teh lantaran geus aya widi atawa numutkeun parentah Kanjeng Dalem. Palih tengen ti Kanjeng Dalem nya patih anggana kapercantenan Kanjeng Dalem dina sagala rupa hal. Awakna nu bosongot hade amprotan diembohan ku kabisana nu pilih tanding. Estu matak merungkut musuh, matak mamandapan lawan. Ari dipalih kiwa nya putra Kanjeng Dalem anu dua nyaeta Sumantri jeung Susena. Duanana geus nepi kana mangsana dewasa. Keur meujeuhna buta tulang buta daging nya kaputrana nu dua teh Kanjeng Dalem neundeun harepan tur kapercayaan yen kadalaman Sukawana teh moal runtuh ku usum moal rungkad ku mangsa da aya nu bakal nuluykeun. Susena geus digadangkeun jadi pigentoseun Kangjeng dina waktosna ari Sumantri nu biboga karesep kana keprajuritan purah nguli kasaktian jeung kasantikaan nya digadangkeun kana sesepuh prajurit Senapati Sukawana. Beda ti sasari kaayaan musyawarah teh harita mah estuning surem tur rengkeng para santana nu ngarasa yen kaayaan teu sakumaha biasana ngarasa teu betaheun diuk lila-lila dina kaayaan kitu. Dina nampi laporan ti para santrana Kanjeng Dalem teh teu kaopan pisan upama aya nu rada aga euge dina nyarita Kanjeng teh teu euleum-euleum nyentak bangun bendu kacida. Kaharti dina kitu namah danili kana pamenteuna oge tetela pisan yen Kanjeng Dalem teh nuju sungkawa mana tangtu keur aya pesoalan anu henteu dipisuka ku anjeunna. Imutna kalimpudan ku surem kucemna mutuh metakpi kapawureun para santana. Ari nu terang kana gek-gekanana nu mata Kanjeng Dalem kitu ngan patih anggana nu terang. Sabab ngan patih anggana nu nyarengan Kanjeng Dalem basa angkat ka kadalaman Wanayasa. Mimitina pisan dalam Wanayasa teh ngamusuh ka dalam Galinggasura. Alatan tina soal tapel wates lantaran teu bisa dibeberes ku carita nya antuk nama senjata anu nangtukeun teh. Soal tapel wates teh nimbulkeun perang nu rongkah oge nu meunang teh Sukawana. Wanayasa jadi patalukan Sukawana unggal tahun ti Wanayasa teh dikudukeun ngirim upeti. Tur dina waktu perang oge rea pisan harta banda kadalaman Wanayasa anu dikerid ka Sukawana. Tapi eta mah teu sabaraha sanajan sakumaha reana harta banda anu dirampas ku Sukawana dalam Wanayasa teh henteu ngeurik-ngeurik teuing. Tapi aya hiji hal anu bakal ngalanggengkeun kacecep Wanayasa ka Sukawana nu teu boleh bakal jadi ruhak dina huut. Nu dina hiji waktu mah teu mustahil bakal hurung ngabla-bla. Demi sababna tayalian putri Kinasih dalam Wanayasa diboyong ku dalam Galinggasura dijieun tawanan perang. Sahanteuna kari kumaha kersa anu nawan tah nya ieu pisan sabenerna anu ngalanggengkeun rengkengna tatali eta dua kadalaman teh. Ari putri boyongan teh jenenganana Juag Bentang saenyana Juag Bentang putri bentangna di kadalaman Sukawana. Duka saha sabenerna ari jenenganana anu asli mah ngan kutina gelis-gelisna nepi ka telah Juag Bentang teh neulah ku panyebut nu rea nu nganggap bentang ka Juag Bentang. Kalintang bungahna dalam Galinggasura basa patih anggana netelakeun yen aya boyongan istimewa teh asa jadi anom deui, asa jadi jajaka deui. Ari ayeuna nya soal Juag Bentang anu ngalantarankeun Kanjeng Dalem runtik galih teh nya ieu sababna
Nunggal lantarankeun pamenteuna langka berag tur gampil pisan bendu soal juag bentang teh pohara musingkeunana. Kumaha kaayaan palawija diparakan Serang teh? Patih, saur Kanjeng Dalam. Sapertos tahun pangker bae Gusti. Patih anggana bari semu imut. Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.